Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa'adab wa in kunta aliman. Kamari urang terus apal etiket adab urang bermuamalah sareng Gusti Allah kumaha. Ayat 17 nya kamari 14 nya 14 kamari terus carioskeun. Ca ayeuna wa in kunta aliman wa in kunta sareng lamun buktos anjeun eta aliman jalmi alim. Lamun urang teh jalmi alim ulama ustaz ajengan kiai lamun urang nya di hiji lembur teh urang lah gitunya nu dianggap ngarti teh lah nu dianggap apa ketika urang ka lembur anu memang bodoh pisan urang teh dipanggil alim ustaz kiai alim ulama. Fa adabul alimi maka ari adab jalma alim ayat 17. Loba ini. 17. Ada etika nanti. Kode etik sebagai seorang alim ulama, ustaz ajengan kiai itu seueur. Eta al-ihtimalu kahiji nih. Narima menanggung narima karena hal-hal anu timbul di masyarakat, di santri, di awam kudu diterima. Maksud diterima teh kumaha sih? Sanes berarti narima nampi kumaha? Nya urang teh kudu berani katakan kieu lah. Urang ka pamajikan, urang milih pamajikan ieu teh berarti urang geus siap menerima apa adanya. Nah, siap menerima apa adanya. Tah ka masyarakat ketika urang alim terjun ke masyarakat, maka urang ge kedah menerima segala konsekuensi anu timbul di masyarakat. Kanapi nyeting murid-murid di barudak ngaraji sama budak teh ngobrol we. Di titah ngapalkeun ngobrol gitu nya. Tapi lamun geus apal dipecak deui teh poho deui ye meureunnya. Sehingga kadang mah keukeuh ye dasar bodoh maneh. Kumaha mun cek murid teh bodoh teh jiga kumaha? Bodoh teh jiga kumaha kan urang bingung. Bodoh teh naon nunjukkeun. Da bodoh mah perkara maknawi, teu tiasa katingali bodoh mah. Seperti ilmu perkara maknawi, teu tiasa katingali dohirna mah. Amun ditanya ku satu budak nanti budak kumaha bodoh teh. Paling ngajawabna jiga maneh. Paling ngajawabna gitu jiga maneh. Nah, iya memang keterangan ieu nu bade dicarioskeun teh bersumberna tina hadis Nabi. Mungkin moal sadayana dicarioskeun beuki panjang teuing. Dasar-dasar hadis Nabi nya. Tah, menanggung. Kangjeng Nabi kitu menanggung kana tingkah-tingkah ti para sahabatna anu naon namanya anu jang urang mah menjengkelkan itu teh. Jang urang mah menjengkelkan. Seperti kamari geus dibahas teh nya menuju di mushola sanes di mushola di RT 16 teh. Aya seorang tokoh pendeta Yahudi anu ngaranna Zaid bin Sa'nah teh majawing ka nya pesen korma sekian gitu nya. 2 poe di can waktu jatuh tempo nagih ke Kangjeng Nabi bari ngajawing ke Kangjeng Nabi sehingga Umar ngesiap-siap rek nyabet maka pedang sabet ya. Kangjeng Nabi tenang. Da umat perlu didakwahan eta teh beuting can ngartieun can apal kumaha Kangjeng Nabi tenang we bari ningali ka sini Umar bari senyum teh. Saur Kangjeng Nabi kumaha? Mar sebenarnya mah sikap anu diharapkeun teh lain kitu. Anu diharapkeun mah maneh kuduna ngomong kieu. Ka kami
mana kudu ngomong sok Kangjeng Rasul bayar sing sae. Dulu ka manehna nya ka Zaid bin Sa'nah sok anjeun nagihna sing sae kudu nama kitu mah. Kanjeng Nabi coba nya sempet lamun urang mah lah kitu nya dikitukeun Asia 2 poe deui atuh kan kitu nya urang ngomong gitu kan janji lagi 2 poe deui 2 poe deui ari urang mah bakal langsung disikat tapi kan Nabi dina kondisi seperti itu nya jang contohan ka umatna yang ditiru ku umatna tetap tenang menghadapi segala sesuatu bahkan Kanjeng Nabi nyeroskeun gitu anjeun teh kudu punya syarat atau melakukan hal-hal anu memang dibutuhkan yang kami anjeun nyarioskeun sing sae mayar yang si tadi Zaid bin Sa'nah sing sae nagihna ternyata tungtung nama teh keur ngetes ujung nama si Zaid bin Sa'an tokoh Yahudi ya pendeta Yahudi keur ngetes sabab naon sagala tanda kenabian tos kapanggih ku manehna di diri Kangjeng Nabi teh ngan 2 deui nu can naon nu dijelaskeun dina Taurat teh yasbiqu hilmuhu jahlahu wala taziduhu syiddatul jahli illa hilman kesabaran Kangjeng Nabi mendahului amarahnya bisa sabar teh langsung ngambek kita langsung ngambek kita tenang heula jeung ketika Nabi mendapatkan perilaku yang sangat menyulut emosi Kangjeng Nabi akan semakin tenang akan semakin sabar tak ieu cenah 2 ciri teh pas tadi cenah bener yakin kaula langsung nyerioskeun ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul maksud Islam itu akhlak Kanjeng Nabi itu tenang jadi kudu ditampi misalnya pada etiknya teh gitu nya alim teh ulah babeuring ngambek we babeuring kasar waluzumul hilmi jeung netepan tenang, sabar. Hilmi teh nya tenang. Bulan nya nu kadua. Tetap tenang. Tadi menerima perlakuan gitu ya. Menerima perlakuan anu kirang pantes di safety awam gitu. Dan nu kadua tetap tenang. Tetap sabar. Tetap menjaga kewarasan akal. Hilmi teh gitu nya. Hilmun teh atau nanti hilman teh aduh. Ilmu teh at-ta'ani tenang dia seueur mana nantinya tenang terus ilmu teh aklun cerdas hartos nantinya karena memang di orang cerdas mah selalu tenang cara beberi emosi anu ilmu anu nanti akal ngapinuh ku ilmu sok tenang menghadapi sesuatu teh cara langsung emosi ya heula ya duduk perkara kumaha heula ya itu mengedepankan emosi coba bari tersulut emosi pikiran heula tenang teh heula lamun keur ngambek oge biasa mengendalikan amarahna kira-kira ieu teh memang kudu ngambek atau henteu ya ieu kedah tetap tenang keep kalem mah gitu tetap tenang tetap sabar fil umuri dina pirang-pirang urusan naon wae tenang gitu. Kedah tenang tong burung busuk tapi harus dipikir matang-matang wal julusu sareng calik bil haibati kalawan haibah alas haibah ulah nya nu katilu ala samtil waqari netepan kana sifat jatmika kajatmikaan di calik duduknya penuh wibawa dalam dengan bentuk yang jatmika disurahkan dina tengah nama kieu maksudna mah pami calik kieu pami calik sareng batur kieu ulah sampai gaya calik teh mengindikasikan menunjukkan gitu ya, atau merendahkan orang lain gaya caliknya teh gaya caliknya teh
ulah sampai nya gaya nyata kembali di eta mah berarti kembali karena tradisi anu berlaku di dinya. Namun calikna anu teh sila biasa kieu eta tos sedang gitu ya, sedang aya nu calik teh kedah nanti itiras wae atau eta tawaruk cuma gini kembalikan tradisinya masing-masing. Pokoknya mah dudukna ulah sampai si alim memangnya si alim. Berarti ketika seumpama teh mencat ka hiji lembur anu memang teu apal naon-naon urang jadi pangalim lah. Ya, etika ieu kedah dianggap dudukna jangan sampai merendahkan orang lain gaya duduknya. Ma itrokir rosi bari nungkulkeun sirah. Tong tonggohon. Cangkeul. Nungkulkeun sirah. Ya sekali-kali lamun aya nu tinggal di luhur mah santri di luhur ya tinggal di luhur. Nya maksudna teh gitu intina dina poin anu ieu nu ka 3 teh urang duduk ulah sampai ngarendahkeun batur posisi duduk teh. Ketika duduk ngariung ruang riung teh gitu. Watar kota kaburi nu kaopat ninggalkeun gumede ala jami'il ibadi kasakabeh pirang-pirang hamba. Kasakabeh hamba, sakabeh jalmi ulah gumede, ulah merasa umagung. Sok sanas memang dina hadis dijelaskeun gitu. Memang keutamaan seorang alim, dijelaskeun. Dijelaskeun seueur padilah-padilahna alim. Dina Talqihul Qaul kitu nya. Apa? Fadlul alim alal abid. Sana saja bina. Man sofaha aliman faqad sofahani gitu. Ada keterangan gitu. Pokoknya luar biasa sarena jalma anu boga ilmu lebih utama. Itu gitunya. Bahkan di sekolah hadis sareng Nabi laisa minna man lam yarham sawirona wa yuqir kabirona wa ya'rif haqqa alimina. Lain bagian jalmi anu sampurna ngalaksanakeun sunnah kami. Jalma anu teu nyaah ka sahandapeun, anu teu ngahormat ka saluhureun, jeung teu nyaho hak-hak jalma alimna. Memang dina hadis sapertos kitu. Tapi seorang alim lain ngagedekeun hadis nu ieu jeung alimna. Hadis eta mah jeung dalil masyarakat atau jeung awam. Ari alim mah justru aya dalil Kangjeng Nabi. Innama bu'istu mu'alliman muyassira. Angin pastina diutus teh kami mu'alliman sebagai guru anu ngawurukan. Ari ngawurukan pasti gede ilmu, pasti alim. Muyassira bari masihan kemudahan. Sakira-kira minimal kieu. Sakira-kira perbuatan batur teh henteu ngalanggar kana syariat gitu. Dua mubah oge minimal gitulah, minimalna anu mubah. Man pami hoyong naik tingkatan deui, tingkatanna kieu diwatosan gitu. Tingkatanna kieu kumaha perkara mubah jadi pahala gitu. Dari diwatosan. Ya minimalna nya awam ieu mah kelas awam gitu nya. Jeung kelas awam minimalna ulah duraka lah gitu. Perkara mubah mah hayu wae. Hayu wae. Ngan pami seueur teuing urang katungkul ku perkara mubah, sering katungkul teuing eta teh makruh. Nah, illa ala zalamati. Urang ulah gumede sebagai seorang alim illa ala zalamati angin ka pirang-pirang jalma anu zalim. Jalma-jalma anu zalim reka awakna serangan atau ka batur bari jeung nembongkeun kana kadzalimanna. Tah eta mah urang kudu pasang harga. Maksud pasang harga teh urang ulah naon teh ulah bageur teh. Urang teh kudu aya rada nembongkeun naon namanya? Ya sihung mata nepi kumaha lah gitu nya, kan terang-terangan gitu mah. Supaya lamun dihormati teh, maksudnya lamun tetep urang tawadu teh. Jadi seolah-olah wah cenah ustaz ge. Coba teh badung-badung oge cenah diundang ku ustaz mah gini. Bisi nepi ka bahasa gitu tah gitu nya. Jadi ngaleuheungkeun kana badungna. Bisi kitu. Oh urang badung-badung ge cenah. Oh, sok ieu wae ku ustaz gitu. Lamun amprok teh. Beuting ustaz mah maksudna keur ngabina eta teh. Ngan salah paham gitu.
Tapi kumaha we. Ya jalmi-jalmi anu terang-terangan melakukan keburukan mah gitu nya. Eta mah teu kudu ditawaduan. Iya. Sombongan deui gitu. Ya emutan heula gitu nya. Ngan lamun teu benang-benang di emutan geus. Urang gumede kanu terang-terangan teh zajron karena nyegah lahum kasih golama anil zulmi tina panggolimna supaya bener cenah lamun aya ustaz teh jadi tepoguh gitu nya atau jadi aya ajengan teh aya alim teh era cenah cenah rek ngalakukeun lagi ustaz aya ajengan aya kiai supaya gitu tah jadi eureun tina minimalna gitu nya aya urang teh sima sebagai seorang alim teh ayaan lah gitu nya. Jadi batur teh rek ngalakukeun kadzaliman teh terjadi minimalna gitu. Wa isaru tawaddu'i jeung mentingkeun sifat tawadu. Tawadu. Sanes tara. Fil mahafili dina pirang-pirang kumpulan wal majalisi jeung pirang-pirang diungan. Ieu teh nomor kalima. Nomor kalima teh. Tetap tawadu. Tetap tawadu. Da kembali deui ari tawadu mah masalah hate. Masalah hate tawadu mah nya. Ngan aya tampak dohirna tina katawaduan eta teh. Katawaduan eta teh aya tampak dohirna. Biasana tanda-tandana teh nya urang nanti tara bageut lamun amprofing batu sok menampakkan hal-hal anu positif lah gitu. Teu lamun wajah teh mah wajahna henteu cemberut. Sareng tah ieu pokona mah lamun nyahaseum. Lamun amprofing batur teh nya Kangjeng Nabi we. Kamari kitu dicarioskeun di RT 16. La yakadu ayu lam yakan yuwajibu ahadan bima yakrahu. Kanjeng Nabi hampir gitu nya can pernah menghadapi seseorang dengan hal anu dipikangewa. Eta tak timbul tina sifat katawaduan geus nya Kanjeng Nabi anu aya dina hate. Karena memang katawaduan saur sebagai ulama jalma moal bisa nepi kana hakikatna tawadu kecuali lamun hatena terus-terusan nyaksi kana keagungan Gusti Allah. Tuh eta. Jalma moal bisa nepi kana hakikatna tawadu kecuali lamun jalma tersebut hatena geus bener-bener bisa nyaksi kana keagungan Gusti Allah. Nah, hakikat tawadu mah seperti itu. Hakikatna tawadu. Kanjeng Nabi mah di level eta. Bahkan urang dina Maulid Barzanji nya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Wa kana terakhir, wa kana kedua. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya banget isinan gitu. Kami ngalakukan hal-hal anu teu layak. Sareng wat tawadu banget tawadunya. Kumaha di antara bentuk tawaduna yaksifuna lahu sok nambal sendalna tu nyalira ngesol tu nyalira Kanjeng Nabi mah kami memang teu aya tukang soal teu aya tukang soal ari aya tukang soal mah urang tiasa ngabantosan jalan rezeki ka tukang soal ngalewat tukang soal ieu urang teh sendal rusak bade dianggo pangsolkeun gitu nya saling berbagi rezeki niatna gitu. Sanes berarti orang teh alim tawadu gitu. Misalnya saling berbagi rezeki. Ya mah tukang sol teu aya, di teu aya gitu. Urang sendal rusak, sok warasan punya dira. Yaksifuna lahu wa yarqau saubahu Kanjeng Nabi pami aya angguanana anu robek. Sok di kaput punya dira. Kecuali pami aya tukang kaput menurut urang ya. Aya tukang kaput dengan tujuh. Nya kabogoh can aya permak sebenarnya. Ya, aya tukang kaput gitu. Nah, ini pami aya nu peryogi gitu nya tukang ngaput ya urang niatna bari ngabantosan gitu. Bari ngabantosan. Bari berbagi. Pami teh aya teuing gitu nya. Wah itu acup gak dianggap ya gitu nya. Taranitah
langsung ke pemajikan. Nah, kecuali memang orang itu biasa gitu, pemajikan ke santai. Nah, kita mah ya orang itu nuju riweuh nu sanes gitu nya. Ari acuk bolong, pamajikan santai, ieu tolong gitu. Ari keur nyalese, urang nyalese pamajikan aya padamelan mah gitu nya. Tong ditah ka pamajikan. Saya nama ngan ari bari ngolor teh kieu pahala teu gitu. Tong pahala teh pahala ieu bantosan. Acuk akal soek nya bari dianggo acuk akal soek sorangan ngaput geus sorangan bahkan kapungkur pisannya nuju di mushola Al Hasanah terus dicarioskeun Kangjeng Nabi kantos nyapuan masjid sekali berpakat Nabi Abdul Khalqi alal itlaq pangulia-muliana makhluk pangutama-utama makhluk secara mutlak eta dugi ka kersa nyapuan masjid masyaallah ari urangnya sasapu ari urang saha gitu tapi karena sasapu di masjid gitu ke kersa lamun ningali kotor ge aya DKM ieu aya pahala ieu urang mah sakitu geuning lamun aya najis kotor lamun aya najis di masjid tara langsung dipikir aya DKM ieu padahal mah kan anu pertama uning anu pertama uning kecuali urangna nuju ngabujeng aya padamelan buru-buru watosan DKM anu petugas maka Imam Ghazali ceritanya Imam Ghazali teh ieu orang nyapuan nanti halaman anu kotor anu pinuh ku teh manuk ini kamari menuju di ngos budaya teh ngaguru teh ngaguru Imam Ghazali pas bade nyingrai ke ngalaan jas teh jubahna teh gitu jubahna teh ulah dibuka jubahna Imam Ghazali mikir heula akhirnya naon namanya langsung weh teu dibuka heula pas bade nya tong angge naon itu ieu teh teu ngangge sarung tangan langsung dirau pas bade gitu pisan saur guru nanti cekap mana geus ka ilmuwan geus bisa mengendalikan nafsu diri sendiri eta ego sendiri bayangkeun urang pami nganggo setelan gamis udang aya sapah di dinya orang kira-kira haek teh gede micin sapah mindahkeun gitu weh ke tempat sampah orang mah masih ego kayaknya masih agung kena ego kita hendak ka budak gitu nya batas nya kecuali orang niatna ngawurukan budak cuma kembali di kana niat lamun sok mimiti ka budak kan kadang sok jadi korban budak teh jadi alasan panjang gua kopi Pak. Nah, pokoknya di setiap riungan, di setiap perkumpulan, Kangjeng Nabi mah selalu mengedepankan sikap tawadu. Sekali deui hakikat tawadu jalma moal nepi kana hakikat tawadu kecuali lamun eta jalma terus-terusan nyaksi kana keagungan Gusti. Ketika terus nyaksi bahwa Allahu Akbar, Gusti Allah anu Maha Agung, nya pasti dirinya hancur, sangat kecil. Sehingga kusabab tina ngantai penyaksian hati anu model gitu moal ngarasa gumede ka batur bakal tawadu. Watarkul hazli jeung ninggalkeun uulinan. Abati jeung guyon tara ieu nya beda benten sareng naon namanya nya bercanda naon namanya teh aya heureuy nya naon sebenarnya
aya mizah. Ari mizah mah bercanda anu bener jeung aya manfaatna. Ari hazal, ari da'abah mah ieu mah heureuy gitu. Guyon anu teu aya manfaatna. Teu aya hikmahna. Ya Kanjeng Nabi ge pernah gitu bercanda gitu. Bercanda anu aya manfaatna. Anu aya manfaatna. Bari jeung Kanjeng Nabi mah pami bercanda ge bener tara ngabohong. Aya saperti sahabat nyarios kieu. Kanjeng Nabi ge sok nontek nya nontek kadang mah Kanjeng Nabi teh nesu. Nesu Mas. Kadang Kanjeng Nabi teh nya ambek gitu nya. Gaduh sifat ambek Kanjeng Nabi nya kesel gitu nya. Kanjeng Nabi kesel. Kanjeng Nabi kadang senang gitu nya. Suasana hati teh gembira. Apakah ketika Nabi kesel, ketika senang sadayana kedah ku abdi dicatat, maksudnya kedah dikupingkeun. Kan jalmi lamun menuju amok mah gitu nya, cara sana teh tara kakontrol. Ya tapi benten senang Kanjeng Nabi mah. Kalau Kanjeng Nabi, wallahi la yakhruju min hadza illa al-haq. Bari isyarah itu. Demi Allah, sanajan kuring keur ngambek, sanajan keur kacida senang. La yakhruju min hadza illa al-haq. Dina ieu moal kaluar kecuali kan perkara anu hak kebenaran. Urang mah lamun keur kaliwat senang we. Muji-muji kabar memberikan kesenangan ke orang itu diangkat-angkat urang teh bahkan anu teu layak oge teu pantas gitu diucap-ucapkeun gitu. Berlebihan teuing gitu. Lamun keur ngambek urang leuwih deui sami gitu. Urang mah kadang gitu sok sagala-gala luar ketika banget bunga ketika banget anu. Ada kan jeung mah la yakhruju min hadza illa al-haq. Pasti perkara hak. Sehingga para sahabat teh ketika Nabi marah, ketika Nabi senang, ketika Nabi tenang, sadayana dicatat. Gitu. Ya pasti perkara kebenaran, perkara hak. Tuh, ulah heureuy anu memang teu aya gunana, anu teu aya faedahna. Warifku nomor ka nyan ka 7. Warifku jeung welas bil muta'allimi kasantrina kasantri wa ta'ani jeung tenang jeung masih katujuh keneh nya welas kasantri jeung tenang bil muta'ajrifi ka jalma anu arogan jalma anu arogan gitu anu rada mantangul mantangul santri anu mantangul gitu ya ngaji mah ngaji gitu man ngobrol di tempat pengajian teh. Ya. Jadi ka santri teh kedah nyaah. Da saur Kanjeng Nabi, ana lakum mistul walidi li waladihi. Au kama qala Rasulullah. Kami pikeun aranjeun teh eta ibarat bapak ka anak. Nyaahna teh gitu. Bahkan leuwih-leuwih di bapak ka anak. Kanjeng Nabi mah nyaahna teh. Ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sareng nanti pihak secara umum jeung yakti bakal masihan Gusti Allah ka anjeun kana perkara-perkara sehingga anjeun teh ridho senang. Kanjeng Nabi kumaha ngawalerna? Idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Pami kitu mah Gusti abdi moal rela moal ridho. Pami aya hiji we. Hiji umat kami anu langgeng dina neraka. Kami henteu ridho. Tanya anak Kanjeng Nabi. Leuwih-leuwih ti kanyaah anak kolot ka anak. Bahkan tina sapalih cariosan Kanjeng Nabi pas bade wafat teh ummati. Urang lamun rek maot kumaha. Tapi Kanjeng Nabi nu dipikirkeun teh umatna. Dipikir kanyaah. Oh berarti Kanjeng Nabi teh nyaroskeun la ilaha illallah meureun. Nu pas bade maot nah. Ummati.
teh maksudnya teh pas diantawis kalimat Kanjeng Nabi anu terakhir. Karena berarti pangakhirna. Karena berarti pangakhir. Nah, nyaah ka santri. Tapi nyaah ka santri teh lain berarti diantep gitu. Karena berarti diantepan ketika ngalakukan keburukan. Nya kita ditegur, waktu ditegur tegur gitu. Waktu ngambak anu memang kedah ngambak gitu. Tapi sore Imam Ghazali dina sapali kitabna urang teh ulah lembut terus ka santri teh. Leuleui teuing gitu. Yang ulah ngampok wae bicarekan wae santri teh. Jadi aya porsina seimbang sesuai gitu nya. Kumaha kesalahan nu kieu mah ieu teu biasa ditolerir gitu. Biasa dimaafkeun wayahna urang kedah pasang si nanti wajah yang garang gitu nya. Supaya apalun gitu teh memang ulah. Ari masih bisa ditolerir keneh mah nya dengan bahasa-bahasa anu tenang we santai gitu. Ari nu tos melewati batasna teh mah kedah rada keras. Nu arogan seperti kitu nya, santri-santri nu arogan teh urang kita kedah tetap tenang menghadapi nu arogan teh. Soalna naon? Kadang nya nu arogan teh hoyong ngetes santri, hoyong ngetes ustadna mun kiaina ajengan gitu. Bener tuh ieu cenah. Lamun teh urang kieu teh manehna tetap tenang tuh gitu nya. Lamun tetap tenang biasanya sok nurut. Searogan-arogan jalmi ketika dihadapi dengan ketenangan. Di ilmu sosiologi gitu. Di ilmu psikologi. Ketika batur berbuat buruk ke urang, tuluy ku urang direspon dengan tenang, maka batur teh jadi kumaha? Jadi bahkan respect ke orang teh, menaruh hormat gitu. Beda jeung seumur teh batu teh ngampok ka urang gitu nya, berbuat buruk ka urang, menyarekan. Bari jeung lamun rek nyarekan teh mah tos aya ya kata-kata anu bade di lamun nembal kieu, tembalna kieu. Terus aya rancanganna teh secara tidak sadar dina alam bawah sadarna teh gitu nya. Tapi ketika dihadapi dengan tenang, ngebleng langsung kata-kata nu tadi bade dikeluar teh. Kami ieu ngabalesna kieu, ngebleng. Akhirnya kembali karena kondisi stabil. Wah, benar memang itu nurut bagaimana itu. Seru kayaknya. Nembe 17 deh. 7 deh. Dianjuk wae. Ya, etika alimnya kode etiknya sebagai seorang alim teh gitu. Ya aya kode etikna yang teu sagawa ya. Teu asal urang rumasa urang pamboga ilmuna jadi urang asal pang punya powerna. Tetap urangnya terikat ku etika. Etika anu memang tidak bisa lepas dari seorang alim. Dari contohan ku Kangjeng Nabi. Wa islahul balid wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'ala